Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng sonten baraya-baraya Abah nu tos manco di YouTube Abah nu di mana ayeuna. Kalarasan di teu teh kasumpingan ajaka pangieunya bade nama wayang ieu Rahwana saya wayang tampi. Wah iya nampi ya. Mudah-mudahan kanggo wayang Lumayan Mbak, abdi ngantos-ngantos sono jeung hoyong menggal beres. Alhamdulillah ya Abah terus saya kabar dan Tembuskan 20.000 subscriber. Dapatkan giveaway si Cepot. tadi nama pada di jantungnya teh enjing gitu. Tapi pas kalarasan tadi teh beres wayang teh. Nah gitu panjang baraya-baraya ya teh ngahaja ke saung Abah ya nya anak wayang Rahwana. Ya panginten bukan romana ya. Ieu mah cenah yang celengan heula ieu mah. Celengan heula. Saya sakabeman dia dimikeun ta ieu teh kagungan Ustaz sebenarnya itu. Jadi Ustaz Abnan kagungan Abnan Tamsi saya penitanya senanana dua. mau tanya foto aja nah ya tengah peci nih saya baraya wisang kenite ben benar sareng Arjuna Arjuna mah tunggu Sareng pikiran benten ya kan kota benten. sareng ben benar di musikeun. Nah, kami ke baraya-baraya Abah menuju di belajar di YouTube. Tah, ya wisang geni teh baraya. Saya Arjuna. Saya monyet podas baraya. Anoman Ya, adoman. dan tadi ku Abah teh naon bae teh sasakalana atawa piruntuyanana Anoman teh saha gitu Pak. Oh iya teh putrana Batara Guru. Oh, Putrana Batara Guru itu perempuan. Hanya nanti ditugaskan ngajaga iya pentingnya ngajaga Rahwana. Kami telepat mah ya teh kan mau dipincet ku saudara-saudari teh putrana itu teh. Kan ngajaga teh ieu Hanoman. Gitu. Nah, ieu teh Rahwana teh cinta sejati ka istri tamatak baraya-baraya Abah kami cinta ka istri teh laki Rahwana. Abah ge sejatinya banyak. Cinta nanti sejati Di balik gagahan serem tapi hatinya satu. sampai mengorbankan negara gitu. Oh iya teh. Ya, negara segala alengka itu sampai hancur saking cinta ke Dewi Sinta gitu. Alimun Dewi Sinta nanya banyak. Alimun Dewi Sinta nanya. Nyali mah ada milih nukas ya Pak. Milih nukas ya. Tara yeuna teh kubakarna, ari kubakarna mah ngabela negara. Satria nya Sanes ngabela iya sanes namanya. Iya, sanes ngabela kasarakaran Rahwana sarasna. Anya nama ngabela negara. Mergi kan lebar cenah negara dikorbankeun nyanyeuna ikut berjuang geus. Sampai ke negarawan.
eta ge da apa ge dalang sih sareng nama da apal apa ge. Kayu pesanan iya Oh nyebut teh ieu kagungan aja oge itu pentingnya. di eta teh Payes pangumuran kalihna terusan seneng kana wayang bah Semar saya akan anu hobi ngadamel Semar saha teh nya anu di Pangalengan teh Osidin tah ieu polana teh Rosdia ieu nama Semar teh urang teh kieu kakak ieu Dadang di Cianjur kami ada mau tehnya diusahakan mah ya sudah sempurna di potong-potong kami sambung kami biasa mah nggak milari kai anu sae anu ya sudah sempurna warna cekap kan nyaman pada cekap kecuali upami wayang ageng mah di sawios oh aya sambung tapi dibobok ribet mah dibobok di tengah sah-sah saja banyak sah-sah saja mangga we eta mah kumaha hoyong kumaha bade ditempelkeun mangga saur sepuh mah cenah ulah arupak tetekon terus aya di tengah rupak kali gaduh seni mah mangga we terapkeun disebat pakem teh nya bahnya teu kedah pakem karena urang kan zaman ngiring zaman pami pakemannya gitu-gitu lah saya kamajengan gitu kakak iya Kang Cecep anu di Ciamis kumaha eta luar biasa usia tos 65 tapi masih semangat belajar oh ngadamel wayang oh semangat pisan tapi mah teu acan ieu aseueur pian anu di Garut mudah-mudahan mah kapayuna ieu Hanuman si gareng si oge ieu sauran lah ke baraya-baraya sauran ku baraya-baraya sadayana tapi nu apana mung Kang Dian benten Kang Sade bah Kang Dian, Kang Pian mohon Kang Cecep pas aya deui Abah Bisma anu di Bogor Abah Bisma di Bogor kami biasa urang ngariung di saung Abah gitu terus aya deui anu di Bogor teh di suku Gunung Salak eta pengrajin wayang Dede Aradea salam ya ti salam Cecep. baktos ti abdi ya salam kenal ka sadayana mudah-mudahan tiasa kempel sadayana di dieu nya bahnya mohon insyaallah yang silaturahmi sakantana urang Ngaliwat. sasarengan di Ngaliwat. Ngaliwat Allah orang ngaliwat cenah baraya ya saur Jaka di saung Abah iraha tuh Kang Dian kena eta mah kai mah bios kena di cancel heula we lah ngaliwat teh heula ngaliwat teh heula lah kados langkung erat mohon gitu oh Kang Deni Banyaran Kang Deni Banyaran mohon Kang Deni rupina mah caket sareng abdi di Bojong Soang Kang Deni Banyaran tuh Kang Deni ya Jakarta di Bojong Soang paminten caket ka Kang Deni hanya nama sibuk hanya nama di Delar oh di Delar mobil nonton salam lah mudah-mudahan abdi tiasa nepangan itu paspor insyaallah kontaknya pasti ada yang ninggalin aku pak acak terus alhamdulillah hatur nuhun pisan ka ajakan terus kersa rupakeun ka saung Abah panginten anjeunna teh lokap ka dieu teh bade nyenak wayang mohon hatur nuhun pisan mudah-mudahan wayangna kaanggo ya diapus lajengna panginten abdi sami-sami bah katampi wayangna saya pisan karaos bagja bina bah ieu teh amin dan kapayuna abdi keras mesen ka Abah maharna nu
haturkeun ka abdi singkat kotosan langkung kitu panginten. Amin. Nuhun sami-sami. Turun pisan sebenarnya tapi pisan baraya ka baraya-baraya abah nu aya wae di mana nu bade meriorikeun hasil teh abah katen awe-awe tadi payun sareng di FB ge aya di IG ge aya kanu bade ngiringan belajar mangga di atas katen nginpun WA-na we ka abah. Nah sakitu pangitan baraya ku abah bade ditutup wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampurasun baraya.